Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui ngalajengkeun katerangan anu kamari dina perkawis sifat wujud Allah. Puji sinareng syukur urang panjatkeun kahadirat Allahu subhanahu wa ta'ala. Sholawat sinareng salam anu salawasna ngucur ajungjunan urang junjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina perkawis sifat wujud Allah anu kamari anu diterangkeun nyaeta anu aya di dunya anu sifat 20 tea janten anu disebat kakasihna para nabi. Margi sifat wujud eta teh alamat tea, alamat perjalanan nuju ka Allah, kenal ka Allah. Margi kedah penak heula sareng sifat wujudna nembe udinga kana kidam bako sareng saterasna. Tah dibalik eta sifat wujud eta aya tali sambungan nyanu disebat tali wasilah tea anu di ujungna aya di Allah, ujung hijina deui aya di kakasih. Upami penak kadinya lir ibarat wifi di zaman ayeuna. Apal sandina urang tiasa nyambungkeun. Upami bahasa Indonesia nama sanes pengantar, sanes nu nganterkeun, tapi langsung hubunganana langsung ngalangkungan sifat wujud eta langsung aya koneksi ka Allah. Eta sistem anu ti Allah langsung janten eta anu nyandak nurna wadahna ibaratna di tiap zamanna, di tiap masana. Ti kapungkur ti zaman Nabi Adam eta nur eta pindah-pindah janten ngalih ka kakasihna anu salajengna upami jasmanina parantos ngantunkeun ngalih deui ka kakasihna anu di zaman salajengna. Terus dugi ka ayeuna ge masih aya. Tah di zaman Kangjeng Nabi Muhammad ku margi parantos sampurna ma'rifatna didinya diwariskeun nur eta. Nu mawi eusi nama eta keneh anu disebat Nur Muhammad atawa Rasulullah Muhammad. Janten Rasulullah teh sanes wujud jahirna tapi nurna. Numawi dina katerangan Imam Al-Ghazali oge urang kudah tiasa ngabentenkeun nu mana Muhammad anu nabi atanapi rasul sareng Muhammad anu bin Abdullah anu aya di jazirah Arab. Didinya dina kateranganana urang kedah tiasa ngabentenkeun nu mana awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad sareng batin Muhammad. Janten sifat wujud eta teh supados henteu ngalieurkeun. Ayeuna upami anggapan anu kamari alam semesta ieu sifat wujudna. Misalkeun seueur nu nyarios ayeuna bade ka mana arahna urang lamun sifat wujud eta alam semesta ieu, apa bade kana tatangkalan atawa bade tatanggahan ka langit. Pan teu puguh juntrungna justru diayakeun sifat wujud teh nyaeta kakasih teh supados ngartos sabab
ari jalmi mah kedah ku jalmi deui tah eta anu disebat rajana manusa malikinas tah eta nu mawi dina golek geuningan Batara Kresna raja sadunya janten eta anu katetepan nur Allah aya sambunganana upami hoyong nyambung ka Allah kedah penak sifat wujudna dibalik sifat wujud eta aya nur atanapi aya Rasulullah kedah ngarangkungan mursyid kedah ngalangkungan Rasulullah nembe kadituna nyambung ka Allah eta tahapan-tahapan tingkatan cahaya atanapi nur nurun ala nur tea janten supados teu salah paham margi seseueurna umat teh kitu kunaon anu di zamanna para nabi seueur anu nolak sabab eta kanyataan anu konkret tapi seseueurna umat anu percanten teh umat anu nguping caritana hungkul di zaman Nabi Isa kitu anu percanten teh seseueurna umat anu nguping caritana anu henteu sajaman sabab teu apal nu salaresna sareng parantos kauninga anu upami lalakon mah lalakon teh tos kauninga kumargi dina zaman mah jami bararingung apakah ieu teh laras nabi anu di aya dinu kitab teh tah eta teh nu janten perdebatan kumargi teu ditarimana ku kaum Quraisy kaum Yahudi teh Nabi Isa sareng Nabi Muhammad teh sabab henteu sesuai sareng kahayang maranehanana akhirna ditolak ibaratkeun di zaman ayeuna ge bade munculna Imam Mahdi atawa turunna Nabi Isa pasti ditarolak sabab dina hayalanana anu parantos kadoktrin ku beja anu pabeja-beja teh sedengkeun eta bahasa kias anu kacida luhung ku abdi dijelaskeun sababaraha kali supados langkung paham teu janten salah paham margi upami teu aya sifat wujudna teu aya kakasihna urang rek uninga kumaha ka pangeran rek uninga kumaha ka Allah sareng aturan-aturana numawi Kangjeng Nabi ngadugikeun ulama teh pewaris para nabi ta eta anu diwarisan nur eta anu aya tali sambunganana anu neraskeun perjuanganana dina visi misi nyalametkeun umat. Jadi sanes anu asal di kopeah di sorban anggeanana sararae dianggapna ulama margi ulama pewaris nabi mah mung hiji kunaon hiji sabab supados teu lieur tea supados teu seueur pilihan supados ngahiji urang sadayana teh rupina sakitu heula tisim kuring billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.